Rasul. Rampes. Om Ade. Kan Alhamdulillah Om Alah. Kumaha sehat kan ayeuna? Alhamdulillah nyata ieu teh nuju teu raos. Ai putra. Putra oge sami Mang Ade teh ayeuna teh nuju teu raos kitu ye. Ai bojo. Hah? Bojo kumaha? Pami eta mah raos keneh Mang Ade. Mana kaya kan? Akang raos kene abi mah teu boga. Ayo bener. Tapi Kang teh ngomong-ngomong, ya. Wilujeng Patepang sareng Jeung patepake. channel Bentar Profesional lah. dina acara ngalonyeng CS cukup ceria. Tapi tong hilap Bang. Di subscribe, di like, di komen, share, bunyikan loncengna Kang. Share bunyikan loncengna. Teng teng. Berangkat. Apa nu harus diheula gitu ya di dinya nu telat mah. Urang mah ngomongin komputer heula. Itulah kesubuhan kan ayo. Kampura orang teh hayang mingguan tadinya. Tapi sebenarnya yang mingguan anak Kesubuhan itu mana kurang mesti. Kan banyak urang ai masalah nama mata kurang aya ngariung teh. Pernah teh geus diprogramkeun ku pemerintah teh. Bener, yang itu anjuran pemerintah. 14 poe kah itu tong kemana-mana kudu cicing jero ieu mah. Aya naon cenah? Apa nanya corona teh virus. Corona teh di mata kurang opsi eling. Eling kumaha? Hah? Bener. Pece Gusti Roh Suci dalam ayeuna urang belaka. Belaka jeung sesama jeung Makanya gobatilan. dikutuk ajab makanya ibarat ajab Lamun seug eta Gusti. belaka. Nah, telemas. Utara Ai Gusti mah moal deleka. dan Urang-urang anu teu sadar. nah gua kudu sadar nu mata gue dan sok lamun teu sadar ayeuna nu urang teu sadar poe Rebo Nah, kudu heulai kumaha tah cek Allah teh ti Gusti teh. Kaget sadunya eta. lamun polisi keur jalan teu aya kumaha keur deui teh bener sok lamun sadenya heula aya teh bangsa nu dagang oge bahasa Werbo Ai kemisna. dina poe Kamis tah lamun poe Kamis lamun utnya urang dilakakeun ceurik kumaha kaya kabeh ceurik Kabeh ceurik sadunya diceurikeun kabeh termasuk si ieu. Rokok. kewah Serian wae, anu serian wae. Sutana. Ya, poe isuk nada Jumaah. Jumaah. Kumaha teh ceurik kabeh? Balem kabeh. Ceurik kabeh bareng. Maneh bareng mah kudu dak. Ari mah geus bakat kieu mah. Bareng dipoekeun kumaha mun teh ceurik kabeh. Pokoknya ke itu. Tal, kumaha teh lamun eceknya poe Sabtu. Poe Sabtu kudu lempang kabeh ka kaler. Kaler. Nuju ka mana? Ujuna ka laut. Ka kaler ka mana pon sapinya. Kalau jebur tal kabeh. katungtung sadunya Ka laut kabeh. Atuh paeh. Apa kabeh? tapi di dunia teh usaha Ai pasangan lawan kieu di urang virusna. Mana jeung saha? Hah? Mana teh ngilu ti kejebur? Jeung saha mah Jeung saha? jeung aing. Daupatan. Hah? Saha? Daupatan. Urang aya di jero karang. Mana apa jadi saha? Jeung saha? Jadi Sophia Lacuba. Pengalaman eta. ke zaman tsunami apa Aceh kali sok itu mah budidag apa wah kabeh kan ulun salamet teu di pasar mah ulun salamet anu keur sare keur bobogohan keur make Usmani direret. tapi urang tak keagungan Gusti anehna ibu-ibu ting ibu-ibu teh beneran alus amalna Ya. ting alus akhlakna eta keur nyeuseuh Banyak tsunami. datang tsunami tak cair gitu mengko Kan ibu-ibu neukeunya si eta. Di dinya nyeuseuna. Di mana ibu-ibu nyeuseuh tsunami mah di Aceh ngalain nyeuseuh mah di ujung Belung Ngomong apa deh? capek deh Ulah perbuatan segala sebagainya. di saat itu mun nanyakeun urang kenapa? belum Pak Ya. Ya. oh ya Siapa? belum Pak belum cair Halo?
Good night. Iya. USB. Bahasa mana USB? USB. Iya, UGD. Ini naon? Universitas Gawat Darurat. Gede. Ya, isi sama Samsung. Iya. Samsung aja. Oh, halo. Oh, Pak Haji. Ayo Di dalam. Di dalam. Anu ngadarahan di jalan. Di dalam. Iya, cara Pak. Islam. Lain dari tekan biru tsunami. Udah nggak buka pengalaman ke zaman tsunami teh. Tsunami kan orang dibelah dia di Aceh teh. Ningalikeun eta tsunami di itu celak siga emas. Nah, cuma celak-celak kan. Di pantaina celak wah emas di Mana nu parah di lalu pasar mas. leuing nu paling urang teh penasaran disampurkeun ku urang teh aya sugan teh emas kancing baju. Mata orang bersebut. Itu pengalaman. Ayo mata aku bersebut kayak gitu. Kamari lamun orang tuh bersebut matanya jadi vokalis kali eureun mana gitu. Kamari tadi digerebak ge. Udah karena laguan beda bisa main. Mana vokalis? Itu sudah baturan. Karena laguan itu di tengah we laguan lamun letuk tengah laguan. Ini kan bahaya tuh mau urusan anak mah. Laguan. Memang masalah buat keluar. Buat apa? Laguan di tengah kereta api. Mengapa deh? Apa deh? Satu lihat ya. Memang nggak susah umur ada apa? Iya. Model orang ngojek. Gus ulah di. Pokoknya saat pengalaman kudu ditemukeun. Benar. Ulang ngojek wae. Baturan oge pernah katingan leuncat di kapal. Macam masih gede kios gas dulu. Leuncat ka sakotan dalam. Ya, Kadi ngomong apa deh? kadi geus ngarasa digeger onta. Balik deh, balik deh masih diri pribadi semua. Iya. Tetap itu sofi mana alus katungkula teh usahakeun bilang cik bicara lah. Anu goro aing. So bicara orang mana umur orang mah geus Saya apa orang si piceuna? Ini kan ya. Mana mah teh malah ini picenan. gara-gara kenal umur. Dari tinggal seri, Ya. dari tinggal seri, ngalongeng tinggal ngalongeng. Itu tinggal gitu.